tumurun ti Cibubuhan tenuk bango desa beui Ciberem nu kasamper Cikole eureun deui ujung ti Wunu kapuncuh di tengah tutugan gunung cat mancat ka pasir putat Cinagari eureun deui luntana ti Cinagari mipir-mipir tebeh kidul jeleg anjeleg ka desa tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Perjalanan Syahawuk sekarang berada di satu lokasi Karuhun Panjalu. Di sini kita berada di makom daripada Eyang Kulukunang Teko, yang mana beliau merupakan putra dari Eyang Haryang Kancana. Ikuti terus perjalanan Syahawuk. Pun sapun ka Maha Agung ka Gusti nu welas asih, Gusti pamuntangan berang, Gusti pamantengan penting, sajatining patih urip, sajatining kasucian. Pun sapun awignam astu paralun ka buder awun, karumuhun ka karuhun, Sunda salaka wiwitan, Sunda sembawa menggaran, Sunda pakuan angkehan. Pun sapun ngaladet menta, sejak amit kami nipit kasakumna lelembutan, nunarindak tinarapak nunyawarakan rupana, moga hurip napsi-napsi. Hung ahung turun di gunung gumuru kahujanan kumalati, nyamoyan di pamoyanan pepangih jeung urang dami, anu keur mener ngaraja hadeup ka dayeuh kawangi, kaluhur kasang romuhun kasang batara kasang batari, sang batara susuk tunggal nu babak-babak di kahyangan, bul kukus aing kamanggung kahandak kakadatuan, dipirig heulang jeung waditra kiwari, heulang nu ngajak hudang waditra kiwari nu ngajak nyaring, sangkan hudang alam rasana, sangkan nyaring alam pikirna, salawas ngagem kaeling. Pun ampun paraon. Kieu we inti namanya Pak, benten ya abdi ka dieu merenjang rombongan sejak silaturahmi dina hartos meureunang urang sadaya seluruh Panjalu meureunang, mudah-mudahan di alam pakuburanna sing dilapangkeun jeung dicaangkeun jeung ditampi iman Islam kalian dibuku rahmat Allah. Atuh meureun abdi nu kadarieu ayeuna mudah-mudahan wae aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina ijabah Allah taala sagala pamaksadan sing disehatkeun, sing ditebihkeun tina panyawat, sing di sarolehkeun para putra-putri kulawarga sadayana. Hari ini perjalanan Syahawuk berada di salah satu makam Sepuh Panjalu Eyang Prabu Kulukunang Teko di Simpar, dan beliau merupakan putra dari Eyang Haryang Kancana. Tim Syahawuk dan rekan-rekan lagi berada di Patilasan Kulukunang Teko yang berada di lokasi Simpar, dan dengan kunjungan kami ke sini kita akan lebih tahu bahwa siapa itu Kulukunang Teko. Kebetulan kami didampingi Kang Bambang, beliau lebih tahu siapa Kulukunang Teko yang dimakamkan di sini. Panjalu papagun agama nagara jadikeun amalan. Lalu mah ulah ingkar tina hukum-hukum kehidupan. Jadi lamun balik di kana ajaran Gusti moal naon-naon lamun urang teu nyinaon-naon. Begitupun Karuhun Panjalu. Karuhun moal naon-naon lamun urang teu nyinaon-naon. Urang bakal naon-naon lamun urang nyinaon-naon kan kitu. Jadi pesan Panjalu, Karuhun Panjalu mah kahade nitip laku jeung lampahna usik jeung malikna kersanindatna Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seolah-olah Karuhun Panjaluma memberikan pituah, memberikan pandangan jangkanu hidup aya anu menang kana kepercayaan ti Allah Subhanahu wa taala. Taina urang udag ciri ka dieu ceuk beja Karuhun Panjalu teh dipendemna teh di ceuk beja. Tapi ulah ngabejakeun ceuk bejana keyakinan jeung diri urang. Jadi kolot urang teh ieu nu sajelasna nama. Jadi pesan ti Eyang Panjaluma nu tadi teh papagon ulah dirumpak. Karena cilakana manusia mah bodoh poho salah balanga. Diakhiri ku cilaka. Bodoh bakal dibobodoh batur. Poho bakal cilaka. Datang tu kalengitan meureun. Bodoh poho meureun urang teh nyana teh. Bodoh poho salah migawe salah tangtu orang bakal hadapan picilakaan. Cilakanya orangnya teh cilakana ku letah akhlak jeung perilaku. Urang wajibna hirup dalam dunia teh urang teh kudu walasan asihan jeung nyaahan. Karena kitab suci Al-Qur'an geus dimimitian ku kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebatkeun asmana Allah, sifat ulas jeung sifat asih kagungan pangeran. Cek Sunda nama, cek bahasa Indonesia nama, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi jelas orang hidup dalam dunia teh kudu polasan asihan jeung nyaahan. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi ke tempat salah satu leluhur kami, leluhur Panjalu, yang mana beliau adalah salah satu putra tertua dari Prabu Haryang Kancana. Dalam pagi ini kami alhamdulillah wa syukurillah dapat bersilaturahmi ke tempatnya beliau, dan yang cukup terkesan dalam perjalanan ini begitu alami sehingga aura daripada tempat ini begitu luar biasa, dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain, karomah-karomah lain di Panjalu pun jangan sampai mengubah daripada keasliannya. Kata orang Panjalu, biar dangyang lebih nampak. Dan yang paling penting bahwa dalam kehidupan ini beliau pun salah satu yang diamanahkan yaitu satu papagon yang namanya cukup dipahami oleh kita, yaitu urinya, urina, dan urima. Hal ini sudah jelas satu amanah beliau. Apabila hal ini betul-betul dilaksanakan oleh sewu putunya, insya Allah berkah dari ilahi Robi. Eyang kukunang teko teh putrana Haryang Kancana. Saur kasepuhan mah jadi rundayan ti Eyang Haryang Kancana teh ieu kukulu kunang teko. Aya kadali Kancana, aya nu di Sriwinangun, jadi putrana teh 3. Haryang Kancana teh putrana teh jadi seolah Haryang kukulung kunang teko teh seolah pangagingna nulingi di Simpar. Alhamdulillah dina enjing ieu urang tiasa jaroh papatilasan Eyang Kunang Teko salah sawios putra daripada Eyang Haryang Kancana. Setelah nasim kuring tungula tingali di ieu lokasi, asa nembean asa kakara ningali aya tangkal handeuleum handeuleum teras aya hanjuang. Nah, aya cenah sara pasal wios paribasa urang teuleun dina handeuleum sieum, urang tunda dina hanjuang sia. Mudah-mudahan ku ayana penerangan, penjelasan ku ayana jaroh simkuring ka dieu anu tadina disimpen diteundeun tiasa disamper deui, anu pada intina ieu hoyong kabuka deui. Jadi Panjalu teh seueur di antawisna Eyang kukulung kukunang teko, mudah-mudahan ia tiasa kabuka
anu lokasi memang tidak terlalu jauh sareng posisi daripada perkampungan oge tempat ziarah Panjalu. Nah ini salah satu teh ya. Hayu ka para penggemar ka anu resep kana sejarah urang buka deui bahwa di dieu teh nu tadi teh urang samper deui yang kukuluk urang teh kok urang bangkitkeun deui karismatikna teras urang emut-emut urang bahwa ieu teh salah satu karuhun. Mudah-mudahan ieu jadi panyamper ku ayana simbol. Sihabuk dari Makom Eyang Kulukunang Teko. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.